Abdi teu kuat yang seri Bang. Uap ekngab cep. Hah? Peletak. Uap naon? Ekngab. Uap ekngab. Ih, cep. Naon teh? Balikeun atuh. Jadi Mau bangke. bau bangke. Oh kebeureut. Aduh. Uap ekngab. Heeh. Lain teh karesan aci dedeh ka dieu teh tuang rama teh ka dieu. Allahu Akbar, aya haji juga gitu. Hayang nonyok nama di kamari anjing. Pusing aing. Eta aya haji ceceremut geura aing melak tomat digubuk manehna. Barpe api bade ngaliwat si goblok teh. Eta kusuk mau foto aing. Foto manehna ning dihijikeun jeung dihijikeun jeung pahlawan ning. Marokana teh pahlawan. Allahu Akbar Gusti nu agung. Allahu Akbar. Aduh, geus lah kitu we pokona mah. Siapa geus haji teh aing mah lain naon maka jeung hayang ngebabad alas amar. Samarukna teh bima mah nya. Aya jelema nu kaedanan ku itu nya. Lir bendra. Barang Yasra jingan nunju nyarios sorangan. Ya hancip nepangan astra jinga ruah riwi. Sepada. Sepada. Saha? Glenn. Sepada. Teu buka sepeda teu. Lain eta ngalun kitu ngebul tilas naon cep. Pak Cip. Waduh. Betul cep mang rada telat yo. Aing mang di mana? Loba urusan cep. Urusan naon emang? Apaan kok eta teh geuningan si Sorana kade eta mah sora haji. Kopi cep. Sora haji mah. Tuh apa wae cep mah. Mikna kurang deket cep. Mikna kurang deket cep teh. Ih. Oi. Balik haji sora haji nu bieu mah. Daring cep. Tah eta. Dangukeun. Cep mah teu sadar sakitu pakepukna Pak Haji. Batur pakepuk cep bakal kitu geuningan. Naon Pak Haji rek naon eta ka dieu kabeneran tah aya maneh aya mang aja ka dieu mah. Lain kabeneran cep ieu teh. Mang sebagai laporan ye. Laporan naon? Ieu deui SSBD geuningan. PSBB meureun. Anu kitu. SDSB cep. PSBB heukeun eta mah kabeh nyahoeun. Lain ya Mamang dangukeun ku Mang. Ieu si Haji teh ayeuna teh init ka alas ti Brasara rek dibabad. Samarukna teh bima. Saha? Si Haji nyaa. Is, teu susah sisi cep. Nah, susah sisi cep ni. Teu lain. Pusing Pak Haji Pak Haji kabayang teh ti subuh nepi ka ayeuna nepi jam 11 beurang. Eta Haji teh balik-balik. Erek ngababad. Alas di Brasara. Paingan Pak atuh abdi teu bisa sare cep. Naha? Gurina nyerecet we nya tamureun ke ngagurinaan eta ngagurinaan teh arit. Jigana mah tawayahna panghalangkeun ku Pak Hancip lah. Dihalangan? Mohon. Cep. Tong boro ditugaskeun kun cep. Keur ngalayak si Haji eta keun. Kumang lah. Si Haji eta mah lamun teu diluluh mah cep moal ieu cep. Urang luluh kumang ah. Maka jeung rek ngababad alas amer rarawora teuing teh. Mang karek melak talus. Oh Mang, karek melak talus. Talus. Tuh, ayeuna rek dibabad kabayang teu ku Mang. Talus karek cep. Nya. Kurang ajar si Haji teh. Ah kabina-bina teuing. Aduh. Engkang. Kabina engkang. Aduh, kebogona datang. Geningan engkang teh aya di bumi Uas Semar. Tadi atuh engkang-engkangan mah abdi teh tidak jadi mirarian sirikan abdi teh
Keriweuh. Neng atuh are kabro ka dieu neng ulah cingogo di hareupeun golodog. Eta apa nih hayang pipis, namanya abdi hayang pipis. Teu kieu. Sugan teh cingogo teh. Sugan neng maka cingogo dia hareupeun golodog. Ya, aya entog hayang dilodog ku entog. Ih. Bisa kalentah ke kumaha? Nih kapina-pina teuing. Mun teu kuat sih kan cerita tadi, abdi teh bade ngiring ka zaman. Tangan teu kiat ngan kahalangan ku si engkang. Engkang. Cep. Lan, Cep mah tuh. naon mang? Di WA ya. Lain di WA mang. Cek, kalaresan Ece Eda ka dieu, Ece Dede. Lain kaleresan sidikan abdi teh rek laporan. Laporan naon? Laporan. Laporan naon? Si papah tadi ini mawa gonewa. Kangkang kolewang etem segala rupa dicanak cenah mah erek kaleuweung duka rek morosuung duka naon teu apal abdi oge engkang tulungan sidikan abdi teh keur katiwasan. Lah cep ampun. Jeung hakanaon sih gegebosan kita. Neng eta terus tuang naon? Ayo sungguh teh bau. Isi di kanca teh ada teh eta aya bangke beurit dua dipais ku abdi teh nya tadi diredem eta teh dengan diredem eta teh pais beurit terus mau bangke teh raos pisan sing seueur surawungna. Cep Mamang. cep beurit diakan oge matak mang cepat dicinta teh kasih di cepat dicinta mang cep dadek diasun ku mang teh peletek we. Wah, cep. Mamang we. Abdi teu kuat yang siri mang. Wah, ekngab cep. Hah? Peletek. Uap naon? Ekngab. Uab ekngab. Ih, cep. Naon teh? Balikeun atuh. Jadi Bu bangke. bau bangke. Oh, kebeureut. Aduh. Uab ekngab. Heeh. Lain teh karasan Ece Dede ka dieu teh tuang rama teh ka dieu ceuk. Nyata sidikan abdi teh keur mirarian apa? Ih, siapa teh kapan kena divaksin? Kena divaksin. Emang siapa teh kunaon maka divaksin? Bisi koropok. Corona. Ta eta milih kitu. Corona le koropok. Milih kitu milih corona. Yi. Naon? Ai nyai make odoroson teh si teh. Odoronon Kelek peletek teh. Ulah sok nyawa ucing teh dikelek wae cek teh cek. Mun ucing teh tuna da ucing kelek. geus dikelek ke paeh teh. Oh dah. Lain tepa teh haseumna cek. Oh, Pan tepa. ucing mah bujung. Kewe. Nyi Dedeh, upami Nyi Dedeh ayeuna palai salamet tuang rama. Enga-enga halangan. Nyata abdi geus beak dengkak. Pajarkeun teh mentong pipilueun sia teh awewe bisi dicentang kitu. Pagaweana teh nyentang wencep. Mani lamun siapa masih gana teh baheulana keur leuting naresep kana main kaleci. Ka sagala rupa teh main centang. Engkang, engkang kantos dicentang ku apa? Cep. Naon, Mang? Eta ditanya lain Mang teh ka abdi deui ditanya ku si Ece. Lain ngagebos eta si Arya Seta cep. Ngagebosna bahamna. Aduh. Allahu Akbar. Mamang elak mamang. Ya nyi. Jadi siapa teh kumaha teh? Engkang mah mending ngadegungkeun mangkana ing sanggul teh ieu teh sobrage meunang nginyeum. Ieu dangukeun. Abdi teh kade terek menta senjata tapi tulung Kakang Astra jingat tapi geuningan karasan aya engkang. Itu siapa? Panona teh buburi lengan beureum malahan mah. Ini ayeuna teh teu kaop manggih galengan dicacar. Galengan batur ge dicacar dibabat pajarkeun terekna. Terek ka ditu keur kaleuweung alasti brasara. Sieun. Ih, bekas sieun pisan. Ang. Bisi ayana naon? Engkang. Wajib. Bah, bijil sihung sigana cep teh. Bawa ke cemang balik abil lieur teh sigana gitu gedeng permoni lain. Cep cirkan mang oge cep cirkan erek diserahkeun ku mang can pugu can dikawin merukankeun teh cep.
Aduh, ampun. Cep. Cep. Pontan. Punten. Pontan. Kang. Ya. Aduh. Gini aya Bapak Cepot kanasan. Iya nyanak jami teh menak tina kolomeran bieu. Manika bina-bina teh nya abdi keur ngobrol di dia disuntrungkeun. Ece geus sok bayangkeun ku ece mangane abdi teh seorang gadis disuntrungkeun teh pikeun kati suksuk di kolomeran. Sing Kang de mane wisawa pisan belana Kang. Rujit aja. Iya saha ieu? Ngenakeun abdi teh suster ya teh Mang Cepot. Kalarasan abdi ka dieu teh milarian haji. Eta haji teh sebenarnya mah karek keluar di rumah sakit jiwa. Ya teh ece teh pagawe rumah sakit. Cep. Bulan. Wah si haji teh diwadalkeun ke suster mun nya. Lain Gitu. nu. Ieu teh ece abdi piraku hailap abdi teh edah. Panena mah di Dama ini ece teh di ieu di Cisarua, di rumah sakit Cisarua. Nya mbah heula geuning Mang Cepot kungsi bisa kasupan kukupu di sana kadinya geuning. Oh, cimuhun. Ece, ter. Naon atuh ter-teran. Kita laporkan, kita laporkan mangang kengak be aya bantosan kaskarasan iya aya punglang cek di dia punglang cek iya aya hangsip. Sia teh calutak sia teh kasara kitu. Calak dibeletak sia teh. Engkang dengekeun eueuh pisan belaran di kabina-bina teh ngongkoh. Engkang teh hei. Tuman sia teh galai ku aing. Anak engkang atuh ngene. Aduh engkang. Kang Cepot, lan ari eta teh saha? Eta teh putrana. Geuningan garelo kabehnya. Da bapana ge kitu Pak Haji eta teh keneme kaluar ti rumah sakit jiwa teh ece teh di Piwarang. Nya ti rumah sakit milarian Pak Haji bisi kitu sok amuk-amukan. Da di rumah sakit teh kitu we manehna teh rasana di Bima. Nya kabatur teh yoy kabatur teh terus. Oh gitu nya. Lah urang teh wae katuh ce. Nya hayu geura urang tewak urang bawa deui ka rumah sakit jiwa karunya. Nya hayu tuh hayu.